Assalamualaikum dulur salembur baraya salam dunya patepang di sareng tata dan nami harja anu baris nyanggakeun carpon anu judulna Kalangkang Mangsa Lawas karya Aam Amidia. Mangga wilujeng ngadangukeun. Angin peuting karasa nebak tarik pisan basa turun tina beus. Kuring lempang dina hujan ngaririncik ngajugjug bumi emak henteu sabaraha jauh di jalan raya. Lebah panto imah ngarandeg. Asup entong kitu. Geus kacipta di jero imah teh emak nuju nangis. Salirana langsip pamunteuna pias. Asup entong. Balik deui wae kitu ka kota. Genteuing kudu mensong nu nyurakan ajan teu soraan. Genteuing nenjo paneuteub cecep kabeh nu miwanoh diri. Batan kudu tepung jeung tetep-tetep nu ceuyeut ngandung katunggara. Engga mulih heula ka lembur Kang, hawatos emak. Sora Adi asa nongtoreng kasawur ku sora guludug. Hujan tadi ngaririncik bet beuki ngagebret, ujug-ujug ngagedean wae. Adi hari tadi tembalan ku sora jero hate. Nah emak make kedah midangdam yang cerikan bapa anu geus ngararajet manahna. Keun antep sindak kalebuh dina kahanjelu. Bongan saha pipiluan jeung batur ngarawudunya anu sanes hakna. Bongan saha hilap di temah wadi. Bongan saha unggah pilempangan. Cenah bapa mundut pangampura emak. Sanggeus ngajejewet batin emak sakitu lilana cukup kunyuhunkeun pangampura. Sanggeus dirina dicangkalak nembe sadar kana kasalahan. Di mana bapa basa emak teu damang wales kanyanyerian. Di mana hatena basa emak midangdam nyambat bapa. Kalah oleng panganten jeung mojang tukang ngadagangkeun cinta pangarahan ka lalaki nu poho di Purwadaksi. Akang saur emak kedah kalembur, urang badanten. Emak palayeun ngalayat bapa, urang ngabring sakulawargi, cek Adi. Teuing pikeun kasabaraha kalina manehna nelepon, nitah kuring balik ka lembur. Naha manis sakitu gampangna ngahampura kasalahan jelema anu geus nguwak ngawik rumah tanggana sorangan. Cul anak cul pamajikan, suka-suka dina lambaran-lambaran rupiah haram. Rekhap napas pinuh nafsu pagaliwota dina dadana. Jongjon nyesep kembang asih pinuh ku heos napas marakayangan. Unggah entong kitu. Atawa balik deui wae ka kota, muru imah sorangan. Sandajan di imah geus kahuru ku wiwirang. Harewos bojong, cenah ramana sastrawan, kolumnis, budayawan sohor, dicangkalak jeung batur-baturna alatan korupsi. Anu cenah ari tulisanana mani ideal, ngebrehkeun naon ari moral, naon ari nurani. Beh nama bapana sorangan anu kitu teh. Najan lingkungan geus kakepung ku wirang nu ngajebian di unggal juru, tapi kuring milih balik ka imah. Aya keneh cinta jeung keclak cipanon kanyaah pamajikan nu kakara 2 tahun dipihukum. Aya keneh tempat nyuuh numplekeun ka sedih. Dina lahunan manehna geus poho di kalalakian, ceurik nyegruk. Teung teuingeun bapa, sugan teh cukup ku kalalanjonan dina kekeupuan Japurah nyeunjang jipasu. Sugan teh cukup ku kalebuh dina harewos cinta tina ambu cuyna bibir nu matak uruy. Horeng lengkahna beuki jauh tina tetekon, beuki jauh, beuki jauh. Angin ngahiuk tarik, resleting jaket dicakepkeun. Sakitu hujan beuki ngagedean, angger can wani asup. Geek dina bangku tina hoe nu aya di teras. Geus ulasan taun, tapi geuning can rek bobo. Kawas hayang jadi saksi ambrukna rumah tangga anu diadegeun ku cinta sajati antara emak jeung bapa. Tangkal balingbing daunna leleokan katiup angin. Perasaan mah asa ngagupayan. Kawas hayang ngawawaas, bareto sok tataekan di dinya. Bapa gogorowokan ti handap miwarang turun. Kamana bapa anu bareto sok ngawuruk ngaji teh? Kamana bapa anu bareto ngajar kuring sangkan jadi jelema jujur? Kamana bapa anu salawasna ngajaga, ngapi, ngajaring sangkan ulah salah lengkah? Kapan saur nini kade jalu mun geus jeneng teh ulah salah cacampuran? Nah atuh bapa hilap kana kaseuran nini. Emak nu satiasa tuhu kalah disebat lugu teu beunang dibawa masamoan, hese diajak midang. Pedah urang kampung. Apan bapa ge sami urang kampung kapungku rumah. Bapa serab ku gurilap nu dunya.
Soca bapak kapirengpeunan ku keresekna lembaran rupiah, pangbibita cinta pasu, ngabulen jiwa bapak, duwi kahilap ka mangsa lawas. Kapan emak nunggah bantuan bapak neraskeun kuliah teh? Terasna bapak tiasa didamal di perusahaan swasta nuju gala. Hanjakal ari tos pangkat luhur, bapak kagoda ku istri. Ku emak abdi duaan disakolahkeun duwi ka jucung. Cenah emak urang kampung nu ukur tiasa ngaputeh, teu tiasa diajak masamoan. Apan riweuh ngokolakeun gaji bapa anu harita mah teu sabaraha kanggo makihikeun kebutuhan rumah tangga. Bapa teh bosen sangsara, atanapi dipaksa kedah beunghar. Kusaha pak? Mangga wae, tapi sanes teras ngiringan ngagerjud artos teu halal atuh pak, ari palai enggal beunghar mah. Nah make kaolo ngiring ngabantuan rekanan nu basilat. Jadi wae bapak kacandak lepat, ayeuna karaos akibatna. Abdi oge kaca candak cek hate. Panto ujug-ujug muka, kuring ngorejat nangtung, lempang merupanto. Breh beungeut adi, harieum ku paek lampu. Ngan karasa rangkulanana pageuh kana awak. Aya kasono nu lawas anggang ngamalir kana unggal urat getih. Dari dasorana basa nyebut akang nuhun sumping, asa beukinya saak hate. Sakedapan po ungku-ungku, basa listrik dihurungkeun, panon teu potret opatan. Bapak, emak, kuring jeung si nyai keur bureuy keneh, geuwat malius. Hayang malidkeun ka harendeg, leguk minum ceherang 2 gelas noron tina dispenser. Duaan ngaheneng, diuk di patengahan, taya kecap nu kedah najan sakemek. Geuning ujang, sora emak. Kuring muru anjeunna nuju marig jeung kaluar ti kamar. Kuring nyampeurkeun, muru nyium pananganana. Salikna angger dina kursi paragina, anjeunna imut, sanajan kaciri dipaksa. Ku hayang nyarita, hayang ngaburakeun ka ngenes, ka keuheul ka bapa. Hayang ngadongengkeun kumaha guyurna batur sakantor, tatangga nu wawuh basa dina televisi aya bapa dicangkalakeun wajib. Bapa anu sakitu taun lila ninggalkeun emak jeung kuring duaan, jadi bentang TV dina acara kriminal. TV di pareuman, dah hate ngagolak, panas jeung ngenes. Teu wasa ngabandungan saterusna proses hukum bapak teh. Ngan cek adi beuteung, sabada sababaraha waktu diproses, anjeunna kedah ngendong di pangberokan, ka bagian 1,5 da seukur ka babawa. Cager ujang teh, saur emak. Pangesto emak, tembal teh haros-hos. Ari enden jeung si Jalu sarehat, saurna deui naroskeun pamajikan. Pangesto sadayana ge mak, tembal teh angger halon. Syukur atuh ujang, bapak teh teu damang, urang layad ku sarerea, saur emak. Sanggeus sawatara waktu sarerea ngaheneng taya nu nyuara. Ku hayang nyarita, sawios bade kukum hage. Nah emak make kedah ngiring emutan. Kapan sakitu taun kapengker anjeunna angkat ti bumi ngantunkeun emak ngeukepan nu gareulis nu arambu cuy lambeina. Apan emak mah diantep mulih ka lembur teu dipapagkeun. Nah ayeuna make ngiring riweuh. Tapi taya sakecap ge nu kedal, malah teu wasa sanajan ukurna teu pamenteun nu jadi indung. Ngan kareret sinjang sarung batikna jeung pananganna numpang di dinya. Ku hayang ngarawu tapi angger teu wasa. Emak hayang ngalayad jeung ujang sarimbit jeung nyai sarimbit, saur emak. Kuring ngabige ukur hatena rowe coba ceo. Sanggeus sakitu taun, sanggeus pinanggih jeung kasangsaraan kakara emut ka putra garwa. Nah emak make miwara ngalayad, nah emak teu emut, kumaha gagahna bapa angkat ngantunkeun urang tiluan. Nah emak hilap deui, kumaha sedih namana emak basa bade nyuhunkeun waragan sakola abdi duhaan. Apaan saukur dipayunan ku istrina nu anom, bari kuraweut deui nampina oge. Keun wae sina dibelaan ku garwana nu enggal cek hate soteh. Geus menta diserahkeun istrina nu anom teh, saur emak kawas nu ngajudi kana eusi hate. Kuring tungkul keneh, dina hate emang ngagorowok. Alim emak abdi mah geus teu hayang ngaku bapa. Bohongan bapa ge henteu nyaah ka urang. Nah urang make kudu nyaah ka bapa. Teu abdi mah teu hoyong ngalayad. Ujang geus dahar,
saur emak kawas mengkolkeun carios. Kuring gideg, emak ngadeg miwarang adinya dia kendahar. Kuring nuturkeun ti pangkeureunana. Sup ka dapur, aya sapedah leutik ngajugrug di juru. Saur emak eta teh sapedah ujang ke leutik. Apaan basa harita diajar tumpak sapedah teh ku bapa. Geuning ujang labuh, bapa reuaseun. Harita teh ujang dibawa ke rumah sakit. Bapa nungguan sababaraha peuting da tatu ujang lumayan rosa. Emak mah teu bisa tugu da si nyai leutik keneh. Kuring kakarawanina teu praraya indung, basa geus papahareup dina meja makan. Emak mani capeta ngadongengkeun kumaha bapa ngadodorong sapedah. Da kuring hayang bisa poe eta keneh. Saur emak mani asa dina panon, asa cikeneh, basa bapa ngudag ujang da sapedah teh nyoloyong ka jalan gede. Kawasna bapa teh notok-notokeun anjeun sieun ujang ketabrak, tapi ujang mah salamet bapa nu geubis mastakana nenggel kana batu. Bapa dirawat di rumah sakit aya samingguna, tapi waktuna ujang kudu asup sakola sanajan bari ingkud-ingkudan bapa maksakeun nganterkeun tepi ka jero kelas. Bakat kunyaah eta teh ujang saur emak. Kuring angger teu nyarita. Ujang teh cenah nu neang cenah bapa teh, saur emak deui. Suantena angger kawas tadi, tapi karasana beda. Aya nu saseleke sumeleket kana jero dada. Kacipta bapa ngagoler nyalira di rumah sakit. Rerencanganana nu bareto sok ngariung-riung teh saur emak. Behna mah taya nu haat ngalongok. Geus puguh tilas garwana nu anomah. Saha deui ujang atuh saur emak nu rek mikanyaah bapa. Keun weda bapa ge manusia biasa sok keuna ku euwah kingsir. Piraku taya pangampura ti urang kulawargana. Ayeuna waktuna meureunan bapa teh kebo mulih pakandangan. Buat ieu teh doa emak nu diijabah ku Gusti Allah. Emak naneda muga-muga bapa geura mulang deui ka imah urang. Hanas jalanna kawas kieu keun teh teuing. Da anjeunna nu nangtukeun usik malik urang. Urang mah ukur manusia nu teu daya tu upaya. Hayang pisan kuring nempas ka sauran emak. Nah emak tos hilap kana si ke bapa nu tega ngantunkeun. Nah emak yakin lamun teu aya kajantenan kieu bapa bakal mulih deui ka emak. Tapi kabehanana ge nu rek dicaritakeun teh semetina dada we ngaguruh. Saur emak sanajan ninggalkeun emak ge ka kuring jeung ka adik mah bapa angger emuteun. Da saurna gaji mah angger dianterkeun ka emak. Kuring teu percaya. Tangtuna ge emak sasauran kitu teh keur ngalalemo hate kuring. Sainget mah bapa sumping teh basa ngawalian si nyai kawin. Kadua kalina basa kuring rarabi. Nyai-nyayan inget deui kana kanyaah bapa. Basa emak nuduhkeun momobilan tina kai. Momobilan teh kawas ngahaja diampihan. Golontang emak ngadongeng kumaha capena bapa ngadamel eta momobilan. Aya samingguna kakara rengse. Bisi ujang rek neang bapa bareng wae jeung emak, saur emak. Kuring balem. Bisi ujang rek nelpon, aya HP-na di si nyai, saur emak deui. Kuring angger ngabige, ngan dada asa beuki nyelek. Nyai rek milu ngalayan bapa, saur emak ka adik. Pade, sareng emak we ngantosan dijemput ku bapana budak, enjing warangsulna ti luar kota. Awatos bapa teu acan aya nu ngalayan pisan, cek adik kuring. Emak ukur imut, terus nyebatkeun isuk we ngobrol mah bisi ujang rek reureuh. Basa emak lebet ka kamarna kuring cicing keneh. Bruh breh kalangkang basa bapa ngajar kuring tumpak sapeda. Basa bapa nganter kuring ka sakola. Basa bapa nungguan kuring dihandap sabota taekan. Tapi brai di lalakon emak nangis. Basa bapa nikah deui. Jol di kalangkang bapa nu ngantunkeun emak tahun-tahun. Hate nyungkelit deui. Akang saur emak bade uih iraha, cek adi. Enjing, pan kudu ngantor, tembak kuring. Oh, kayak atuh, saur emak ieu titipan pos kindo nanti bapa, cek si nyai. Kuring ngahuleng, nanitip naon atuh bapa teh. Asa hoream nerima kehadian ti bapa dina kayaan hate marojeng jajiga kieu. Can kaubaran ieu hate ku sikep bapa ka emak. Sok bungkusan dibikeun ku adi ka kuring. Leos manehna ka dapur deui rek beberes urut dahar. Ari emak henteu kaluar deui ti kamarna. Sup ka kamar kuring nu ngarendeng jeung ruang tamu. Larat reret sagalana angger. Basa muka lomari oge angger. Papakean kuring nu bareto ngentep beres.
Tegancang dibuka bungkusan teh da kuring hayang mandi jeung rek isa heula. Rengse salat jeung salin kakara ngagoler. Bungkusan naon ieu teh? Asa moal kaubaran ka nyeri hate ku bapa sanajan diberi hadiahna naon oge. Bungkusan diteuteub asa-asa rek muka teh. Tapi naha make kudu kitu rek dibuka we lah. Kuring yakin moal kaolok ku kiriman ti bapa. Lalaunan bungkusan dibuka. Kuring ngagebeg. Brai eusina buku clipping dibuka, salambar imut, tetela tulisan-tulisan kuring tina sababaraha koran jeung majalah, lengkep jeung titi mangsa dimuatna. Hartina bapa ngabandungan karir kuring ti mimiti jadi wartawan jeung penulis sakitu tahun ka tukang. Dina lambar panghareupeuna aya ngaran kuring jeung titi mangsa kalahiran. Dipapaesan ku potret keur budak. Teuing ti mana jolna ujug-ujug asa aya nu ngadudu tulang sandi. Leuleus sakujur awak lir dipupul bayu. Aya kalangkang bapa ngakon kuring basa disunatan. Bruh breh kalangkang mangsa lawas, kalangkang beurang, kalangkang peuting pilih genti nembongan. Clipping ditangkep pageuh, hate ngarakacak. Gusti nu Agung, Bapa hapunten abdi, gerentes hate. Kuring ngorejat ruang tengah. Adik kuring keur lalajot televisi bangun riwaseun, ongkoh kasawur ku sora guludug handaruan. Leungeun adi dicekal pageuh. Manehna olahok mata simeuteun. Nyai, akang minta nomor HP bapa, cek kuring. Karasa sora teh daruda. Cak duwi ka dieu baraya urang patebang di dina lalakon anu sanesna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Miharja pamit. Permios.